يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para habaib anu kusim kuring dimulyakeun, oge mudah-mudahan sami-sami dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus isapalih katuh sim kuring aya Habib anu teu eureun-eureun ngarokok, kereta Garut eleh, pernah musabakoh jeung kereta Garut, ampun Garut. Tetapi jangan dikira sebab Habib mah geus teu loba dedeleuan. Maksud teu loba dedeleuan teh ente teh teu dianggap jelema. Nyana geus ngarokok be terus buat kadeleuna monyet apa yang di depan deh. Kelihatannya orang apa bukan sih yang di depan? Binatang. Ya. Tuh bener kan? Teu jauh disangkaanku. Binatang di sana. Iya, oh sama Madragunan. Wah, berat ya, Pak. Berat. Inilah Habib sebodohan. Dek dianggap Habib oke, dek dianggap teu dianggap oke. Dek dianggap alim oke, dek dianggap jahil masalah. Iyalah malam ieu orang ketemu dengan sosok seperti ini. Ya,
Bil khusus pisan Sahibil musibah Bapak Haji Agus Salim sekeluarga nu kusim goreng dimuliakeun. Lamun ente kabehan antum ngebaris di ditu selaman masing-masing ka Habib. Minta ditebak dalam hati masing-masing 100% bakal ketebak. Tapi ulah isi nanti. Misalnya aya nu hayang beli motor, hayang beli mobil, hayang nyandung, hayang udah teruji. Saya tahu insya Allah teruji sangat. Tidak ada yang meleset sedikit pun, secuil pun tidak ada yang meleset. Apa yang terkandung dalam benak hati kita seperti televisi kelihatan. Jadi misalnya aya anu keur dimarahan ku pamajikanna nyaho nya nyana kieu bae tah. Ha, ini. Ya Allah. Saya sakit tadinya. Suara tersendat-sendat. Begitu lihat beliau sehat. Tadi saya lihat, wah ini teman saya di planet. Sembuh. Ya Allah. Jarang kita ketemu seperti Habib ini. Dan ente pun cari beliau di mana adanya, iris kuping kalau ketemu. Misalnya sengaja ke Jawa Tengah pengen ketemu, nggak bisa. Ke Jawa Timur pengen ketemu, nggak bisa. Tapi malam ini dia nyelonong ke sini pengen ngopi. Udah 2 gelas. Iya. Supaya terhibur hati kita. Sosok ahli-ahli Allah itu beda-beda. Ada yang tampil berjubah, beramamah, berirtida, nggak asing. Ada yang tampil necis, pakai jas, pakai dasi, sepatu mengkilat, betel. Dulu sering ke rumah ayah saya namanya Habib Ahmad, tapi abah saya menjuluki Habib itu Habib Betel karena selalu betel. Padahal betel itu The Beatles, Bang. Iya, John Lennon. Ada ahli Allah tampil seperti Gus Dur. Bagaimana ketemunya aja, pakai batik, pakai celana, pakai kain. Kadang pakai jubah juga kalau di rumah. Kadang-kadang pakai kaos. Kadang udelnya kelihatan. Gus Dur. Kalau saya jelasin ya banyak, seperti Habib Lutfi seperti itu. Nah malam ini kita ketemu seperti ini. Ente ketemu di mana dengan beliau? Gaunnya seperti ini. Ketemu di Jakarta, di Tangerang, di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, pasti seperti ini. Dan ini aja pakaiannya nggak pernah ganti-ganti dan nggak pernah dicuci. Nah, kalau ente pakai pakaian seperti itu 2 hari, 3 hari, tetangga ente udah nggak nyaman, nggak nyaman. Tapi beliau biasa aja dan nggak makan-makan. Cukup kopi pahit dengan rokok. Nggak pernah dia makan. Kemana-mana itu nggak pernah ada hayalan di mana, restoran mana, nggak pernah. Dan tidur di mana, nggak pernah. Nggak pernah menghayal tidur di mana, restoran mana. Cukup kopi pahit dengan rokok. 1 hari 1 pak. Nah ini.
Seperti itulah ahli-ahli Allah. Saya memperkenalkan kepada Anda sekalian bahwa jangan ada suudzon. Inilah kesulitan-kesulitan menghadapi ahli-ahli Allah. Karena kita belum bersih. Karena belum bersih, akhirnya banyak suudzon. Masa sih ahli Allah seperti itu? Masa sih dan masa sih dan masa sih. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perasaan adem aya Habib ya mah. Tuan rumah ge adem. Sebab henteu kudu nyuguhan. Iya Bang. Hai bangsa nu kieu kan capek, can berkat, can dahar, can ieu mah cukup rokok. Henteu kudu nyayagikeun dahar-dahar minum-minum teh kudu. Moal daekeun cenah barang dahar kos tapi kuat. Tadi bilang sama saya, Pak Kiai sakit, iya. Pasti enggak makan buat jasmani, iya. Tapi ruhaninya saya lihat makan terus. Bisa aja Habib kata saya. Jadi kadele ku nya tah makanan-makanan ruhani jeung makanan-makanan jasmani. Makana tadi kukula kan dibere makanan ruhani. Zikir sampai 400. Aya nu geus teu nyaho kaler kidul. Ieu si cakeuna irah eureuna ieu. Aya makanan ruhani ngaran. Tuh, menghadapi makanan ruhani dibere sajam deui asana ka rumah sakit kabeh. Beda jeung makanan jasmani mah tenang, kalem, bisa diasa-asa. Makanan ruhani lain. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Kangjeng Nabi Adam diciptakan ku Gusti Allah, disimpen ku Gusti Allah di surga, ahli surga. Kemudian Kangjeng Nabi Adam nyiptakan Siti Hawa di surga. Sasurga nu sakitu luas jeung lebarna cuman dieusian ku duaan. Kangjeng Nabi Adam alaihi salam jeung Siti Hawa. Aya larangan-larangan. Naon bae silahkan tapi buah khuldi ulah didahar. Siap teh Kangjeng Nabi Adam. Tetapi iblis leuwih awal diciptakeun ku Gusti Allah. Adam, makanan ieu nu mantak dilarang sebenarnya nama aya rahasiana lamun dia didahar anjeun bakal selamana di surga. Tapi lamun buah ieu henteu didahar iraha waktu maneh dikaluarkeun ti surga. Terserah dek nurut apa henteu. Kula makan diciptakeun leuwih awal cuma untuk menasehati. Mantap. Setan eta nasehatna luar biasa. Sama dengan setan-setan sekarang. Luar biasa. Si Kangjeng Nabi Adam masa sih? Ya kan larangan Allah, moal. Menang sababaraha waktu datang deui Adam. Terserah sih. Sambil senyum-senyum setan. Lamun didahar bae atuh aman di sorga, lamun teu didahar ya aya balukarna. Dek percaya dek henteu terserah. Kula kan leuwih awal diciptakeun ku Nu Maha Kuasa. Geus nyaho seluk-beluk di surga, geus nyaho seluk-beluk malaikat. Kula bagian daripada malaikat, maka ieu mah deuk percaya deuk henteu kula mah sekedar menasehati. Jangan seperti kula, ulah aya dua kula. Beuh eta nasihat pohara jaset. Kangjeng Nabi Adam ge datang ke merenung. Wah bener ieu. Asana bener 3 kali nasihat didahar ku Kangjeng Nabi Adam. Mantep. Seketika eta Kangjeng Nabi Adam diusir di surga, langsung turun bersama-sama Siti Hawa. Nu hiji di India, nu hiji di Jeddah. Kangjeng Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa di Jeddah. Terek nyaritakeun eta rek nyaritakeun geus sakieu bahwa gara-gara Kangjeng Nabi Adam dahar diturunkan ke dunia, akhirnya Kangjeng Nabi Adam ngadahar larangan ngising. Nu mantap Kangjeng Nabi Adam titah istinja, titah wudu. Sampai ayeuna lah gara-gara ibu urang, bapak urang melakukan kesalahan, maka
kudu bebersih ketika orang dek berhadapan jeung Gusti Allah. Zohirna kudu bersih, batin ge kudu bersih. Ketika zohir hungkul dibersihan, batin henteu moal beres. Ketika batin hungkul dibersihan, zohir teh dibersihan moal beres. Tapi zohirna kudu dibersihan sakumaha instruksi Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batin ge kudu bersih. Ketika batin bersih, ulah-ulah jeung nu harirup kos kari jeung arwah nyambung. Ente lamun hayang nyaho Habib ieu zarah ka unggal makam ngobrolnya nama jeung ahli kubur. Ilu coba ge zarah jeung manehanna. Setiap ziarah jeung diundangnya nama. Diundang ku ahli kubur teh diundang. Ieu kan ieu rek ka Jawa Tengah ya. Rek ka Jepara rek haul. Karena aya undangan di Banten. Siapa Bib yang undang? Itu makam anu. Wah, udah dah. Kalau makam urusannya udah lain dah. Nah, jadi jangan mah diondangna ku Sohibul Makbaroh. Ngobrol jangan mah. Anu. Ke zarah deui ke ngobrol, ke zarah deui ke ngobrol. Sosokna seperti ieu. Ente ge osok ngobrol. Ya bangsa jeung kuntilanak gitu tah. Sosok Habib seperti ieu lah. Tanyakeun coba. Makam mana anu ente can apal? Sohibul Makbarohna umur sabaraha, gelis apa goreng atau kasep apa goreng dan lain sebagainya. Ajak Habib ya. Ajak ziarah kebel bakal nyaritakeun sosokna kieu. Iyalah Habib nu model. Kadeleuna mah ngaroko bae. Kadeleuna mah tetapi teu nyaho nyana mun ditanya, "Bib sekarang di mana?" Tahu di mana saya ya. Tadi ge kukule ditah ngomong deh. Tadi kan udah. Sekarang harus ngomong lagi. Ndek nangtung deui bae. Berarti kan nyana pemikiranna ieu di mana? Nah, iyalah Habib Umar malam ieu bersama-sama urang jasadna. Wallahu alam ruhna di mana? Sebab teu kadeuleu ieu ku jana teu kadeuleu. Jana ngarokok dua ngarokona. Tuh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetapi hikmah tina Kangjeng Nabi Adam seperti eta, ya iyalah urang karumpul di dieu. Lamun Kangjeng Nabi Adam teu seperti eta moal aya urang di dieu. Tetapi hikmahna masyaallah karim, nah iyalah urang ayeuna aya di dieu, hirup mengalami sakit, mengalami waras deui, mengalami pendidikan, mengalami zikir, mengalami maksiat, mengalami ngaji, mengalami berbagai permaksiatan. Nah selama orang hirup di dunia seperti iyalah. Ieu urang tuari keur ngaji, geus baralik ka ieu mah setel TV. Aya nu nyetel naon coba bejakeun. Ayo. Bola. Ringan kene bola mah. Selain bola naon? Ayo cepet atuh. Film unyil. Unyil. Tuh nyawa aja tolong tuh coba. Berarti ya goblok ya. Berarti aya kesatuan di dihareup ya. Tuh kan. Nah, ieu teu beres ya. Aduh anak Bu Haji Agus teu beres. Nah, iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam Asy'ari nyaritakeun satu ayat, turapul mujrimuna bisimahum. Kanyahoan jelema-jelema anu berdosa dengan tanda-tandana. Tukhadhu bin nawasi wal aqdam. Dicekel ku malaikat. Embun-embunanana jeung dampal sukuna. Cerita di akhirat, lamun awewe digusur buukna, dibalangkeun ka neraka. Lalaki mun aya janggotan janggotna. Lamun teu aya ieuna digusur sukuna ka neraka. Tukhadhu bin nawasi wal aqdam. Cek Imam Asy'ari teu kudu di akhirat, di dunia keneh mun ente hayang nyaho kuari ieu teh urang teh keur digusur-gusur ku malaikat. Ketika ente datang ka dieu ieu teh digusur ku malaikat embun-embunanana jeung dampal sukuna. Fatukhadhu bin nawasi wal aqdam. Cek malaikat ieu ka dieu ka Imah Haji Agus, nang urang lain digusur ku malaikat. Turapul mujrimuna bisimahum. Engke sewaktu-waktu jelema nu maksiat digusur deui. Ieu na ieu.
digusur deui, dibalangkeun, dibawa ke tempat maksiat. Malaikat keneh. Sewaktu-waktu dibawa ke tempat pengajian, sewaktu-waktu dibawa ke tempat ibadah, sewaktu-waktu digusur dibawa ke tempat maksiat. Malaikatlah anu ngagusur. Tukhadhu bin nawasi wal aqdam. Hakikatna mah jelema salamat ku Allah, jelema cilaka ku Allah. Mantap kurang bersyukur ka Gusti Allah, dibawa ditarik ku malaikat, dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Nah iya mempertahankan ngahiji da urang jeung ahli Allah. Iya nu paling sulit, syukuri dan syukuri dan syukuri. Naudzubillah min zalik, lamun kebenaran urang keur dibawa ku malaikat, dihijikeun jeung ahli-ahli korupsi, dihijikeun jeung ahli-ahli maksiat, dihijikeun jeung ahli-ahli doraka. Nah iya kan umur misalnya dirinya, naudzubillah min zalik wa min zalik. Nah jadi kesimpulanna kuari urang nyaho bahwa ulah waka di akhirat, di dunia bae ge turaful mujrimuna bisimahum, bakal kanyahoan ahli-ahli doraka dengan tanda-tanda kadorakaanan. Sebaliknya ahli-ahli Allah bakal kanyahoan dengan tanda-tanda ahli-ahli surgana. Maka di dunia keneh dipisahkan ku Gusti Allah, patukhadhu bin nawasi wal aqdam. Menurut Imam Syaroni di dunia na keneh geus dipisah-pisahkeun. Jelema lamun deuk dikanarakakeun teu daekeun ngaji, jelema lamun deuk diasupkeun ka neraka teu daekeun wauh jeung ahli Allah, jelema lamun deuk dikanarakakeun ngahijina teh bangsa jeung nu karitu bae, minimal jeung polisi jeung TNI anu jarore, tapi polisi nu baragus mah loba sarua. Nah urang mah kuari bersyukur ka Gusti Allah, dihijikeun jeung ahli-ahli Allah. Malam ieu urang bisa memandang Habib Umar. Mudah-mudahan dicatat ku malaikat, disaksian ku malaikat bahwa orang mencintai Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanda mencintai salah satu zuriatna. Nu aya di hareupeun urang, nah iyalah urang sangat bangga, sangat cinta. Selain daripada Habib Umar, Habib-habib nu lain ge urang alhamdulillah mencintai para zuriat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, engke urang menghadapi maut, kabehan bakal paeh. Nu dicaritakeun urang saenggeusna paeh teh ya, hirup sorangan di kuburan. Bisa direnung-renung ku urang. Jas ditinggalkeun, lepis ditinggalkeun, jubah ditinggalkeun, harta imah ditinggalkeun kabeh. Sekalipun orang boga pemajikan nu bahenol ditinggalkeun, tetep bae urang asup ka kuburan sorangan. Tetapi cek Imam Syaroni, begitu asup ka kuburan ternyata rame di kuburan teh. Ulah dianggap sepi di kuburan, rame, masya Allah, karasep jelema di kuburan, garelis. Jadi di jero kuburan teh loba nu garelis, loba nu karasep. Lamun nyaho seperti eta, Haji Agus betah di kuburan. Sebab loba nu geulis. Masya Allah, asup urang ka kuburan, hudang, ya Allah, caang, karasep, garelis. Kurang ditanya, neng kade. Aya naon Pak Haji? Kadieu. Abade aya naon? Neng sebenarnya urang mana sih? Kok geulis amat? Abdi bagian dari hidup Pak Haji. Ya Allah. Ieu nu kasep kade. Aya naon Pak Haji? Ieu sebenarnya mah ti mana ieu kasep ieu aya di jero kuburan ieu. Abdi bagian dari hidup Pak Haji. Ke. Ieu sakilobana saha ieu saha garelis jeung karasep. Abdi teh ieu tanu ieu mah ieu abdi teh salat 5 waktu. Ieu abdi mah tahajud. Hari ieu mah duha. Hari ieu nu geulis ieu saya nu geulis. Ieu mah abdi sedekah. Hari ieu nu luar biasa ya geulis saya. Ieu jariah. Masya Allah. Ieu mah bantuan ti Pak Haji teh berupa tenaga jeung pikiran. Jadi di jero kuburan eta ternyata rame. Lamun nyaho rame kos kitu, urang hayang paetan teh. Sakali deui urang lamun nyaho rame kos kitu, urang hayang paetan teh. Umbung keneh bae. Iku mah ieu. Sakali deui di jero kuburan loba nu geulis, loba nu kasep. Urang mun nyaho kos kitu, urang hayang tambung paeh. Tah, nu hayang tah. Catet. Nu mana tah nu geus nu hayang.
ya Allah ya Rabbi kajahoanku para aulia Allah. Imam Sya'rani dina kitab Mizan Kubrona ngajelaskeun sebenarnya para aulia Allah resepen jasa kapae, cintain jasa kapae, seneng sebab bakal kapanggih jeung ngaran salat 5 waktu, bakal kapanggih jeung puasa Ramadan, bakal kapanggih jeung haji, bakal kapanggih jeung jariah, bakal kapanggih jeung sedekah, bakal kapanggih jeung berbagai bantuan-bantuan. Ngahiji di dinya urang teh diriung-riung ku eta endeu kumaha sedihna jeung kumaha keungna moal aya di jero kuburan sedih jeung keung lamun memang waktu hirup di urang, waktu hirup di duniana seperti eta salatna, puasana, zakatna, hajina eta man nu fardu-farduna, nu sunah-sunahna ya tahajudna, ya duhana, ya hajatna, ya zikirna nu paling menonjol, nu garelis jeung nu karasep eta adalah berupa sodakoh jariah, sodakoh sunnah, sodakoh bantuan-bantuan eta sangat menonjol di jero kuburan kagelisan jeung kakasepanana. Ialah turapul mujrimuna bisimahum wa tukhadhu bin nawasi wal aqdam. Dibalikeun ahli Allah ge bakal kajahoan tanda-tandana di jero kubur bakal kapanggih jeung amal-amal perbuatan anu waktu di dunia dilaksanakan bakal timbul kasep gelis, kasep lain hiji lain dua rame di jero kuburan. Tinggal urang bae yakin apa henteu salat urang bakal kasep, tinggal sakitu doang tah. Ieu sebenarnya mah ieu puasa urang bakal ngawujud gelis apa henteu sih lantaran puasa urang jeung salat urang mah eta teh tadi nu mentek ketika ditanya kumaha orang siapa keheula masalah lah can yakin salat urangna kakarak wujud salat hungkul wallahu alam batin nama puasa kitu keneh baca Quran kitu keneh zikir kitu keneh dan lain sebagainya kitu keneh nahan bantak mulai ayeuna perbaikilah zahir urang, perbaikilah batin urang supaya ketika orang sholat sadar bahwa orang keur sholat, ketika orang puasa sadar bahwa orang keur puasa, ketika orang haji sadar orang keur haji, ketika orang sodakoh sadar bahwa orang keur bersodakoh, kesadaranana bahwa orang di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun orang nyaritakeun tentang pendapat Imam Sya'rani indah, keindahanana Ibu Hajah Khamsah almarhumah meureun loba babaturanna di jero kuburanna. Sebab selain daripada sholat, selain daripada puasa teu pernah tinggal sodakoh-sodakohna masya Allah luar biasa. Ieulah anu bakal ngajadikeun babaturan-babaturan di jero kuburanna. Tanda bahwa loba babaturanna ieu nu hadir untuk mendoakan, nu hadir memberikan zikir, nu hadir memberikan segala doa luar biasa. Anjeunna geus aya di alam itu tinggal urang ye nu bakal menghadapi barzah. Urang bakal boga babaturanna sakumaha di jero kuburan. Hiji nomor kaduana babaturan urang karasep garelis apa jarore tinggal eta be dibalikeun tadi turapul mujrimuna bisimahum lamun jelema anu doraka babaturanna di jero kuburanna jarore. Eueuh nu geulis, eueuh nu kasep sebab amal-amal perbuatanana sakumaha tadi. Sebaliknya daripada ahli-ahli surga ialah perbuatan-perbuatan urang anu bakal jadi batur urang di jero kubur ciptakeun ku hari jang nu ngabaturan urang di jero kubur amal-amal soleh, amal-amal bagus. Indah negara nu paling indah ketika urang hudang ti peuting haju urang mandi wudu salat zikir atau maca sholawat tengah peting eta bakal jadi batur urang di jero kubur nyaangan kuburan urang. Masya Allah cak batur poek caang, cak batur sempit lega. Iyalah gambaran-gambaran anu digambarkan ku seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Lain sekedar Imam Sya'rani masih keneh loba-loba ahli-ahli Allah anu ngagambarkeun babaturan urang di jero kubur. Urang doakeun Ibu Hajah mudah-mudahan sakabeh dosana dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dibere babaturan anu karasep jeung nu garelis, jang ngaladenan anjeunna untuk menuju keselamatan
di jero kubur anu terus kasalamatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Urang anu halal hadir di dieu mudah-mudahan dihampura sakabeh dosa urang tur urang maut mudah-mudahan husnul khotimah. Sakitu hampura ka sakabeh keluarga kitu keneh ka ahli-ahli di dieu nu sabenerna atuh sim kuring kurang sehat tetapi alhamdulillahirabbil alamin dengan Ayah Habib Umar tambah-tambah kesehatan termotivasi ku anjeunna sehingga alhamdulillahirabbil alamin penting tadi ngobrol jeung manehanana jeung anjeunna di imah teu nyangka poe ieu bakal detik ieu bakal kapanggih deui padahal tadi pamit jam 11:30 di imah poe ieu kapanggih deui wallahu alam isuk deka mana teu nyaho. Nah iyalah keuntungan anu luar biasa malam ieu di dieu urang ngahiji jeung salah seorang zuriat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa abdilha daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha waghsilha ya Allah bil ma'i wa thalji wal barad wa nakkiha minal khataaya kama yunqqa sabul abdi minan nas waftah abwaabas samaa'i li ruhiha wa jafil ardi an jambayha walakin halamna wal hujjata yaumal qiyamah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin.